Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Ayeuna urang ngaguar carita anu tangtos kantos oge ku mitra kaum dangu didangukeun waktos kapungkur nya mitranya. Mitra kaum dangu urang namian wae ieu carita teh judulna Si Bujil. Sakali deui ieu carita urang namian wae kalayan judul Si Bujil. Kumaha lalakon Si Bujil teh? Mangga nyangakeun mugia katampi kalayan kabingaan etang-etang mulangkeun katineng. Namun satu acara dikawitan di Pangarang oge ti Mang Barna utamina kasugri anu sami mika cinta kana acara dongeng Sunda simkuring Hileuksa anu ngarang ieu carios nadasi hapunten tina samudayaning kalelepatan. Margi simkuring salaku Pangarang sadar pisan ieu carios teh tebih tina sampurna. Boh dina entep sirihna, basana kirang mernah, kirang surup, unak wisuk basana, sareng sajabina. Atu kaduana, boh bilih wae, aya nu kasabit nami nuju alit, kasebat asma anu dewasa, kasiniran lakuning perlampahan, mugia ngahapunten. Jalaran ieu carita teh teu aya nu salaresna. Mengukur karangan anu dipapantes, dipasieup, direka-reka supados ngaguluyur mangrupi hiji carita. Boh tempat atanapi jenengan para palakuna sadayana teu pisan-pisan sejak ngaguar hiji kajantenan. Anu aya buktosna ieu mah gemleng karangan wungkul. Sakitu pihatur ti Pangarang oge ti Mang Barna anu bade mangdongengkeun. Sakali deui mitra ieu carita kalayan dipasihan judul Si Bujil. Mangga nyangakeun. Sok kaparayun sadayana. Wanci manceran keneh ge panon poe ge surem. Kapindingan ku mega anu ngayang di langit. Beuki lila beuki kanel. Nu akhirna sang surya teulem dina gulungan mega. Atuh reup jadi iuh. Angin ngagelebug tarik nebakana tatangkalan. Ting pelenot jiga rek peungas kalakaina rameng hariber dahan garing marurawi. Manuk-manuk ting kalayang kawas anu sawan. Malah aya anu notog-notogeun maneh terus mubus kanu buni. Sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorahna seah ngaguru handaruan. Mata keung jeung mata ketir. Dina kaayaan kitu jalma-jalma anu aya di kebon di huma jeung di tegal purat perot baralik. Da sieun kapegat hujan nu ngarit rurusuhan meh-mehan rahit ka arit nu ngalasuluh rusuh meungkeut padu meulit di bawana buyat bayet amuradul.
tukang ngangon buru-buru ngagiringkeun doma dibawa balik ka lemur da sieun ka pegat hujan. Bisi di jalan leueur atuh teu matak heran mun di jalan balawiri loba anu lalar liwat rata-rata rusuh jeung gugu. Kitu kaayaan di hiji wewengkon nu katelah lemur Karang Hideung, lemur sisi gunung sakiduleun Gunung Jagat. Nya harita di Karang Hideung aya anu keur diuk canuluk nangkep tuur bangun bingung anona melaung kanu jauh kawas anu jararauh paninengan. Eta jalma teh ora kene umurna moal leuwih ti 30 tahun tapi kacirina geus kolot perbawa kasusah anu teu aya sudana kabingung anu teu aya tungtungna. Malah harita ge batur mah pahibut mikiran poe bisi hujan manten menyaitan poe pare ngampihkeun doma ngampihkeun suluh jeung sajabana. Manehna mah anger we diuk bari ngahurun balung anteng ngalamun teu aya seubeuh. Katelahna teh urang sebut wae si bujil. Gemeh eta pangawakanana jangkung leutik begang deui. Bujalna rada dosol saleutik. Keritan beungeut mah rada meujeuhna. Kasep henteu goreng henteu kasebutna jajar pasar we meureun. Da cacak mun pangawakan mulus mah disebut kasep ge teu rugi. Ari buuk panjang nutupan punuk semu galing meusan ngan dekil tara diurus. Nyisiran ge teu nitih saminggu sakali mun tas mandi geus ku disuaikeun ku ramo we. Si bujil teh geus boga pamajikan aya meureun 3 tahun mah rumah tanggana teh ngan nya kitu goreng milik meureun bet ngajodoh teh kanu sarua susahna deui lantaran pamajikanana nu ngaran Nyi Oneh sarua anak nu miskin malah geus teu boga bapa indungna ge sabelah sasemple dahar ge nganalkeun hasil buburuh. Kulantaran kitu teu aneh mun anakna ge sarua deui hirupna sagala walurat estuning kokoro nyoso malarat rosa. Carek wiwilanganana dahar sore henteu isuk dahar isuk henteu sore. Keur kitu jebul Nyi Oneh tas dicai di samping jangkung bokna digelung jucung ngelek boboko buntung ngajingjing ember dieusi cai. Barang jol nenyo salakina kenang ketukur gantawang teh nyarekan kawas kabujang. Ya bujil, nah hari mana kawas anu geus paeh denge jika nu ilang rasa deuleuh itu batur mabur berlalumpat meni pahibut paheula-heula. Nah hari mana kala kangahulang heuk usik atuh. Kitu nate bari muncereng ka si bujil. Untuna kakerot panona molotot bibirna meninyingsat rada jebi. Nyapuguh si bujil anu ngalamun teh mani ngarenyag. Meh-mehan ti jongklok kaburuan. Burilak matana buncelik. Terus ngarenghap narik napas jero. Pok ngomong bari nulak cangkeng. Oneh, hari sia kunaon ha? Teu pupuguh ngadon nyarekan ka kami. Eta jeung babasaan teh mani kasar gari ha. Batur mah kasalaki teh mani mesra. Nu aa, nu engkang, nu papah, nu papi. Nah ari sia bujil kawas kalengser we sia teh. Okna bari terus jebi. Anona buncelik renghap
narik napas jero leungeun nangkep tuur deui. Deuleu eta make hayang disebut papa. Naon-naon ge ieu kudu akur jeung cupatna sia. Saha nu rek ngalam ka jelema kitu? Lamun daek usaha mah kawas batur ieu hirupna parok jeung nu sejen. Heug bae ku kami rek disebut papa atawa papi atawa pipa. Cek Nyi Oneh Bari ngadalekan terus jebi. Ganeng si Oneh. Bagus. Pamalinaan sia. Tek naon maneh teh atuh? Balik ti cai ngadon ngajak pasea. Nyieun pucuk tigi rang sia mah. Geratuna teh boboko teh anggur. Ngewa sia nyeuna oge. Cek si Bujil Kala beuki muncereng mung eleh. udah kaluman kami mah boga salaki teh taya gadag pisan. Piraku teu boga rarasaan batu mah ieu pahibu teh kalaka nanggut tuur. Nya aing teh kudu kumaha? Piraku kudu milu pahibut ngampihkeun doma. Mana dong. Piraku kudu pahibut ngampihkeun poe bako. Mana poe bakona? Da urang mah teu boga. Cek si Bujil Tara eleh omong. nyaho sia. Tara bener ngomong jeung maneh mah. Dasar kadul belegug. Liwar mah hiwal, mantangul mumul jeung naon deui atunya. Si Bujil ngegel bibir bakat ku amek. Jengkang ka bibir imah dibalik deui bari mawa sapu nyere. Unduk kekerot panon bolotot. Napas ngahegak bakat ku amek. Paparahna marek ngababuk ka pamajikan. Barang geus diulangkeun rek digebugkeun. Nyeh Nyi Oneh teh seuri. Bari pok ngomong leuleuy. Tah, kitu atuh akang ieu. Yeuh tampanan baboko. Keun bae sasapu mah isukan. Kagok rek hujan. Keur naon make disapukeun. Ituna teh bari nuna emer. Ring udar pangais. Baboko diasongkeun ka si Bujil. Aduh, Gusti, nah ari sia Oneh. Aing teh ngamainkeun wae. Aing teh keur ngamek, ieu teh keur ngamek. Amek aing teh ieu teh. Ieu sapu teh lain keur nyapukeun kalakai tapi rek ngagebug beungeut maneh. Cek si Bujil Gregetin amek kapegung. nya beuki teu hideng we atuh. Rek ngababuk beungeut kami mah. Lalaki naon ngaranna? Urah nyiksa ka pamajikan. Geus teu suka mah serahkeun we atuh tong disiksa. Cek Nyi Oneh Teu sieun. Si Bujil narik napas bari humaneuar. Lung sapu nyere dialungkeun ka pipir imah. Ret ka Nyi Oneh nu nangtung hareupeun bari nyodorkeun boboko buntung nu eusina piring meunang umahan. Aing mah ari maneh eling Oneh. Iraha kami teu eling. Nyi Oneh kalah malik nanya. Aduh, eleh deui wae yeuh. Tiap kadekeun boboko teh. Si Bujil eleh deet. Boboko buntung ditampanan terus dibawa ka jero imah ari Nyi Oneh. Ngajingjing deui emer asupna ti panto pawon. Tekung silila kadenge sora cai dicurugkeun kana gentong. Si Bujil geus nunda boboko. Leos ka tengah imah gek diuk bari nyarane kana tihang. Sila tutug bari lehek. Panona melong kana lalangit. Rojol Nyi Oneh ti pawon. Kanaret ka salatina. Ae. Nah can bosen diuk teh ya. Eta si Oneh. Nya kami teh kudu nangtung wae nya.
Ih, aing mah teu ngarti pisan dasar belegug. Keos ka kamar. Rosot samping janggung dilaan. Kolenya bitis nanu bersih katenyo ku si bujil. Rek ngambek teh jadi teu tulus. Kalana deui ciduh we bari olohok. Tapi teu ngomong. Jeung teu pindah diuk deui. Kala terus gagaro kana sirah. Buuk nu geus kusut ti tadina dirames. Beuki kusut teu matut. Nyi Oneh jongjon di kamar. Rap make kabaya rap di samping. Geus kitu sedot-sedot nyisiran. Kuriwal digelung. Geus kitu kaluar ti kamar. Bibirna nyingsat kawas tadi boro-boro umat imut. Haseum we nu aya. Hahaha, dedok. Nah, ya ku pantes adi geus jeding teh. Ini juga benyuruh hayam dah. Naon sia? Nyebut jeding ka kami. Si Jadeh sia. Nyi Oneng bari ngareret. Terus jebi. Naon? Balain ka maneh. Itu ceng-celengan sesemaran. Mani jeding gitu. Beteungna muncir. Nya kawas maneh. Nyi Soneng bari ngadila. Hadah. Deui euy. Beteung kami nu buncir mah. Cek si bujil. Bari ngusapan beteungna. Nyi Oneh Teu ngomong deh. Bus ka kamar tengah. Lila geus bijil deui bari nangkep samping kotor. Lung ka pojok leos ka tepas. Kadenge meunetkeun pantor rada dibantingkeun. Atuh mani ngagebrug imah teh ngarieg. Si bujil olohok nanya pamajikan kawas nu amek ka pegung. Teu puguh ngadon ngajak pasea. Hari manehna masih latutu gue bari nyarane. Panona ukur rarat reret. Geus rada lila. Nyoneh nyamperkeun gek diuk hareupeun salakina. Tok ngomong rada leuleuy ayeuna mangan paroman anger haseum. Kang bujil. Itu atuh ari kasalaki mah. Make akang. Ngarah lesang kana ceuli ngareunah kana angen. Aya naon? Geulis. Cek si bujil bari malong. Nyi Oneh kalah molotot asa disunggun. Dengekeun lain kalah kaheureuy. Hehehe. Kira-kira na kalah nyentak. Nya salahnya omongan akang teh. Beu. Maneh mah. Oneh. Atuh da sok neangan wae gara-gara. Kami rek ngomong rek waksa bala ka ngarah maneh mikir. Ceuk Nyi Oneh. Tadi geus nyebut akang oge. Ayeuna mah ganti deui ku maneh. Si bujil nging seureuk teu ngomong. Yeuh. Poe ieu wayahna tong dahar. Beas menang nyieum ti bihati teh geus beak. Nyi Oneh deui. Matak ngajenghok kreuwas pikeun si bujil. Naon? Nah, olok teuing beas teh hari tadi. Lain tas ngisikan? Ngisikan naon kuring matas ngumahan piring kotor. Teu ngisikan da beasna ge beak. Jeung teu diolok-olok deui bongan we saeutik. Lamun beasna sakintal mah nya pasti awet atuh. Beas beak, uyah beak, kopi beak. Sagala beak. Si bujil gagarodi. Tungkul ayeuna mah. Anona melong kana palupuh anu geus cara. Teu ngomong bakat ku bingung. Kala terus nyalik si kawas awewe seot di paut. Jetres ditines ku dua kuku. Atuh mani buncelik Nyi Oneh teh. Ih, hujit si diajak ngomong sabar bener teh kalahnya liksik. Nya kudu kumaha kami teh Oneh? Kudu kumaha?
Usaha dele. Harinya mah boga tanggung jawab. Ih. Makanya kami terek di kungkung tadi awur. Dicangcang tadi paraban. Cek oneh bari nunjuk kana irung si Bujil. Aduh, kabar jauh boga pamajikan deh euy. Bawel, rewel, alabatan beo. Nya saha nu nyangcang ka maneh saha oneh? Apaan rek ka mana-mana ge tara dihalangan? Lalu asa liar sorangan saha nu nyangcang? Saha? Bikin naman belagu gina tehnya nyaho ah. Hayang ngomong di kami mah, teu hayang. Ih. Oneh medal sila. Jengkang katepas kek diupina korsi reyon. Anona melong kaburuan nubarala. Jukut ngajemrung kalakai ngayang. Nyi oneh sedih. Berbei cipanona bijil rek balik-balik kasaha. Indungna ge sarua gitu menta tulung kasaha. Geus eueuh keur puntangan. Ari si Bujil garo-garo teu ateu. Ngarahuh bangun bingung ngahulang salila-lila. Silih antep, silih baeudan jiga ucing keur baeud. Ngan lamunan anu bebas kumalayang teh. Ngan hate anu laluasa cacarita teh. Biwir mah rapet teu ngomong deui. Ari di luar beuki haleum cedeum. Dihujaneun geus ngagarayot. Ulur-ulur ting purilit gelebug aya angin manitarik. Nebak kana tatangkalan aroyag pating palenong. Jalma-jalma urang lemur karang hideung geus ngaram. Aya hiji-hijieun anu leumpang rusuh muruka imah. Panto geus narutut padahal mah beurang keneh harita. Ngan geus poek lantaran langit cedeum mega hideung ngagulung di jomantara. Keur kitu gurilap geleger sada gelap di kajauhan. Disusul ku guludug anu ting beledug. Hiuk angin beuki tarik akhirna paralak hujan manibaradag. Kadenge ting peletok kana dangdaunan. Ya akhirna breg hujan gede kawas meunang nyicikeun ti langit. Sorana seah ngaguru handaruan. Awor jeung sora angin anu teu eureun-eureun. Burinyai geleger gelapna dordar. Kilat ting barasa. Tangkal kai ting pelenot batakeung mataksi. Urang lemur geus ngampi eueuh anu wani ngulampreng. Sedengkeun Cilincang sakeudeung ge geus ngagulidag. Solokan curcor jalan banjir Cikaracak sea. Buruan ge kakeueum. Reup poek sora sejen kasilep ku ngaguruhna angin jeung hujan. Nepi ka mata keung. Di langit poek merdong mega hideung ngagulung. Sakali-kalieun caang dibelah ku kolenyaina cahya hilang. Nya dina kayan gitu. Nya oneh anu keur ngalamun ditepas curing hak bakat kureuwas. Red kaburuan geus banjir ku Cileunca. Red kalaneuh suhunan batur geus teu awas. Kapindingan ku hujan anu ngagebre. Seor-seor hujan nu katebak angin. Sawer kana bilik malah mah caina maloncor ka jero. Kalupuh baseuh bilik ting harlob katebak ku angin gede. Si Bujil curing hak. Manehna ge kaget lantaran aya cai nyak calakana irungna terus tangga. Anabreh lalangit baseuh. Kenteng aya nu bocor. Bocor kenteng teh yo. Cek si Bujil bari terus ngiset. Gaya niat hayang manerkeun kalah murungkut we nangkeup tuur. Nyi oneh asup ka tengah imah di luar karasa tiris. Lantaran sawer ti luar barang bus ka tengah imah. Palupuh baraseuh nu bocor sababaraha gunung. Nyi oneh ngareret ka si Bujil.
nuker merungkut nangkep tuur saeutik pikiran hayang miara imah. Sakitu nu bocor geus bro beleh teh ukur ngised we neangan nu iuhna. Atunya nyi oneh teh nafsu teu kabenung, amarah teu kawadahan. Bujil, di mana utek maneh teh di mana? Hah? Di mana utek maneh? Bari nulak canggeng panonna maloto. Si Bujil curingak. Tangah bari malong. Naon? Utek. Nah make nanyakeun utek. Nya leungit kitu. Gusti Agung, da maneh teh adi disebut teu waras mamoal daek, disebut nu gelo lain ti hadeun, cik sing mikir atuh. Sing mikir Bujil atuh teh nya kumaneh Bujil, kenteng balocor piraku rek diantep wae. Rek kitu wae sia teh. Har. Nya kudu di kumaha? Nya benerkeun sia Bujil. Benerkeun kaditu naik bisi kentengna aya nu ngolosot bisi potong atawa kumaha we atuh piraku teu kapikir. Piraku eueuh kahayang nyarek betah cicing di imah anu balocor kieu. Ceuk Nyi Oneh bari pepeta. Leungeun katuhu tanyak tunyuk. Leungeun kenca nulak canggeng. Neh, aneh. Cik atuh euy. Kasalaki teh ulah nyarekan waekeun bae bocor mah da aya keneh nu ieuh. Ngisad we diukna tah di dinya tuhur. Teu bocor tah. Cek si Bujil kalah ngajakeun. Ngadenge jawaban kitu mani teu sirikna ngajerit Nyi Oneh teh. Amak kapegung mani gregeteun ngegel bibir bari ti papareket ngeupeulkeun peureub. Aduh Gusti, nah bet asa kabina-bina teuing kilang bara hideng sorangan cik atuh sing boga kahayang sing aya guam da maneh teh lalaki Bujil. Tapi kajeun ari maneh teu becus mah dasar banci. Teu bae ku kami rek dibenerkeun. Nyi Oneh rada nyunggut. Geus kitu nyinglidkeun sambing talenyeng ka pojok imah. Tarekel naik kana palang dada muntang kana sisiku. Anggona mah rek naik kapara rek menerkeun genteng anu bocor. Tapi kangaranan awewe keur mah kasurung ku nafsu. Jabari duku sambing deui atuh kala kaoseh-osehan. Teu daek hanya. Muntang ti papareket leungeun kalah nyeri. Jeung amek jeung capek. Ari si Bujil olok nenyok itu teh rada leuwas deui. Jung nangdung. Terus lumpat muru ka pamajikanana terus nangeui bujurna. Turun aneh, turun. Eta ulah kitu ngewas ya jalingkak kasebutna oge. Aduh. Kumaha lamun kebat ngomongna hatena leuwas ayeuna mah. Harik si aki-aki ngedul. Keun bae ku kami rek dibenerkeun. Ulah ngalajur nafsu, ulah ngumarah-marah. Geus cilaka mah maneh keneh anu nyeri. Akang keneh anu susah mah geus. Ulah katutuluyankeun ku kami rek dibenerkeun. Si Bujil eleh deet. Sabab melang bisi pamajikanana cilaka. Sedengkeun Nyi Oneh teu ngadenge. Kala amek-amekan bari terus kokosehan hayang naik tapi da puguh pangawak awewe. Omong bari jeung nafsu. Tanaga ge jadi eueuh leuleus asa teu nahan. Gurawil sukuna Oneh teh ti kosewat kalayang kahanapngan untung kita tadi keneh geus ditangeui bujurna blek kana leungeun si Bujil langsung ka pangku. Ya
cek akang turun ning hehehe untung di tampanan lamun teu wah kahanap murag deh Di mana aya nu murag galuhur sia magas resotkeun kami. hehehe nyakeun wae atuh mangku saeutik mah naon-naon Benerkeun kenteng, rujit di imah bararase. Tu tenyo, mani curcor di unggal pojok, ieu teh imah atawa saung. Ceuk Nyi Oneh, anger we sewot. rek disebut imah nya imah rek disebut saung nya saung ai heueuh pek diuk heula iling akang rek naek ka para suan we beudang keneh di akalan ieu Cek si bujil tuluy ngecagkeun pamajikanana. Nyi Oneh teu ngomong deui. Manehna diuk bari ngahegak betreuwas karirihna keun. Lantaran lamun teu kasanggap ku salakina mah boa kumaha. Anona melong ka si bujil nu geus nerekel naik suku nojer kana palang dada leungeun muntang kana sisiku abong lalaki terekel gurawil blus kana liang para tekung silila geus aya di para terus alak ilik neangan kenteng nu bocor tetela rada hese lantaran poek teu pati awas. mana euy teu kaciri poek ieu mana eta deket anu malongo, gede eta mah bocorna. Tema Nyi Oneh. Si bujil terus usaha satekah pola kakarayapan di para leungeun muntang kana usuk bari alak ilik neangan anu bocor. Anabreh aya anu ngolosod aya anu kapenet ku kalakai. Aya oge anu kentengna potong da puguh imah geus kolot. Kentengna loba anu ruksak. Atuh najan di akalan ge teu kabeh bisa dibenerkeun. Nu potong mah teu dikukumaha sabab eueuh keur gantina. Nya akhirna si bujil turun deui sababaraha tempat saat nu bocor teh. Dua gunuk anger nyerulung juuh. Nah itu tadi benerkeun itu. Kenteng na bubuk eueuh keur gantina keun we sakitu mah aya ulah loba teuing we atuh Cek si bujil bari terus ngeprukan buukna anu kalotor kurang ngasu. Ramat jeung sajabana kokotor para. Mani kan itu geuleuh. Mani lagedu kitu. Hujan keneh kewe mun geus raat Ih, si bodoh pentak naon? Keci hujan. Tuh, tina talang itu. iris atuh meureun Kula bu atuh mani nangarah teu tiris. Masya Allah nah di maneh oneh Kasalaki teh bet kawas kamaru maneh mah cik atuh sing sopan da lain ka musuh. Si bujil ngageuri bari gek diuk bari nyarane kana bilik. atuh da loba pisan alasan rewel nakar hidup teh kami mah teu hayang deket jeung nu jorok. Ih, rarujit. Ih. Ceuk Nyi Oneh bari ngabali. Hehehe gatuh aya keneh sabun Aya tah sabun colek dina kaleng. Wanya mani ku sabun colek. Mata ke kudu usaha ngaramani make sabun seungit. Ieu mah kumaha atuh dahar hayang ngeunah. Mandi hayang ku sabun seungit. Ari usaha mumul. Ngomong deui digitukeun maleos si bujil teh ka pawon. Kakarata kana wadah beterak betruk bereh manggih sabun colek. Saeutik geus pagalo jeung lebu. Udah urut ngumbahan piring. Aneh. Naon deui? Ba, ari maneh ieu mah sabun paranti ngumahan piring sia. Tidak aku kami kudu mani kudu kieu. Cek si bujil bari nemongkeun sabun nu geus loba lebuan. Nah, ada ngabudah eta oge atuh. Deuh, si Oneh. Cek si bujil terus keluar ti lawang pawon. Sabun teu burung dibawa da butuh. Geus di luar ucul-ucul. Memeh berus mandi luak lieu heula bisi aya batur anu nenyokeun. Tapi da puguh keur hujan gede batur ge caricing di imah. Teu aya nu wani ngulampeng. Aman lah. Pokna bari berus mandi dina pancuran tina talang. Karasa cai teh tiis meni nyecep tapi si bujil terus kokosok. Sirahana dikuramas make sabun colek. Rengse mandi terus ka imah
disalin ku baju paranti sore diharudum sarung belel geus tatamalan gek diuk gigir Nyi Oneh anu ngahuleng bae tita tadi sabab bingung can boga beas keur sore Hehehe. Kunaon ngalamun wae. Neh. Ulah sok kitu hirup mah kudu tumamprak. Kudu tumarima. Ulah aral ngarasula. cek si Bujil ngamimitian deui nyarita leuleuy jeung Daria teu kawas tadi ke rumah saaral ngarasula kuring mah ulang sote mikiran nasib. Nah bet kieu teuing kumaha atuh ngameanana. Piraku akang teu ngarti. Diwati ngarti Oneh nyaho pisan. Yen urang teh lara balangsak. Malah di lemur karang hideung mah urang juarana balangsak teh. Juara naon? Juara sangsara geus kahiji. Sok kitu mikir anggur mah ieu kumaha carana supaya hirup aya parobahan, kumaha carana supaya maju. Ulah kieu deui da moal aya tungtungna. Kuring mah geus bosen, ieu geus bosen. Geus hayang nurutan batur kilang bara, bur beureum bur hideung atuh dahar-dahar, ulah susah. Si Bujil ungut-ungutan. Omongan pamajikanana kaharti ku manehna oge. Da bener keur dahar ge susah ayeuna mah. Boro-boro bisa make jeung poya-poya. Nah kalang ngahulang cik jawab. Rek kumaha kilang bara bisa neangan keur sabulaneun cik atuh usaha keur ayeuna. Ya Oneh bangun teh sabar. Atuh Neh. Ulah ngabareg deui ka akang teh. Keun soal teu dahar sapoe mah akang kuat. Tapi kumaha tuh carana uteuk teh asa butak ieu teu sanggup akang mah. Kana naon usaha teh atunya? Dagang teu boga modal. Tani teu boga sawahna. Kula-kuli eueuh nu mercaya. Naktak munak teu kuat. Cik kudu kumaha ieu? Cek si Bujil Daria ayeuna mah ngomongna. Piraku ieu naktak munak teu kuat tuh batur. Teu beuheun kuli ngakutan pare. Kuli ngakut batu, kuli ngalasuluh jeung sajabana. Kumaha di Kang Bujil? Kala kabeteung we ngabenleh buncireung. Ari kabecus eueuh. Tuh. Bagus ya mah ari geus moyok teh. Nyapek atuh mikir rek ka mana neangan beas keur ayeuna. Bae ulah mikiran kejeun akang mah teu dahar ge kuat. Hitung-hitung puasa we. Temal si Bujil teu eueuh diomongin. Kajen teuing akang mapek wae daek menahan lapar. Ari kuring mah da kuring mah hayang dahar. Sedangkeun maraban kuring teh kawajiban akang ieu. Si Bujil ngahulang. Berarti di bejaan ge manehna teh nyaho. Yen pamajikan teh kudu diparaban ku salakina. Dicukupan daharna, pakena, imahna, jeung sagala rupa pangabutuhna. Tapi pikeun si Bujil geus 3 taun leuwih rumah tangga, asa can katenya tanggung jawabna. Atuh ngahulang we si Bujil teras inget kana nasibna. Nu taya bedana jeung Nyi Oneh. Manehna oge boga kolot teh sabeula sasemplek. Keur mah eukeur bandana teu boga. Nu aya ge kali inung deui. Da bapana mah geus lila maot. Nyi Oneh sarua geus teu boga bapa. Nu aya kari inungna kitu ge geus kolot deui. Gue matak bingung pikeun si Bujil mah. Sabab asa kitu salah kieu lain. Nete semplek mincak semplak. Kang, nah kalah ngahulang kumaha ieu teh? Dah, kumaksa maneh mah. Gua akang teh keur bingung ieu teh. Si Bujil pikiran anak kala kabutek teu manggih akal.
bingung deh atau kudu hantam wae dicaritakeun kuring geus nyaho kugu urang teh keur bingung tapi kudu kumaha carana supaya lepas tina kabingung kudu segala boga ngarah teu bingung rek boga ti mana ari teh usaha da rezeki mah kudu disiar ieu moal datang ti langit ulah eleh ku hayam atuh geuning ngan ukur nganalkeun pamatuk jeung suku bisa dahar unggal poe ulah eleh ku manuk ukur nganalkeun jangjang tapi henteu kalaparan cek Nyi Oneh beuki norolang ngamataan salakina. Ya dah aya mah cukup ku macokan huut cukup ku ngoreh ya di jarian manuk cukup ku maling pare di sawah di urang si Bujil anger butak akal. Yeuh tempo emak tempo pangawakan awewe geus kolot bodoh buta huruf tanaga kurang pengalaman kurang tapi dadaekan jeung rapekan rajin jeung teu kedul nyadahar we unggal poe malah mineng mere ka urang nah teu era ku nini nah make era bisi maneh hayang dahar mah minta deui we ka mak. Nyi Oneh beak kasabaranana jeung nangtung kejengkang kana sapu inyuk teu anda parah di hiuk diulangkeun rek dipake ngababuk si Bujil. Kunaon maneh teh? Istighbar dah. Ulah kitu Woyo. Si Bujil rangah badi kekeureuceum mah. Bujurna rarempodan bakat ku paur. Tapi hiuk bek kana dampaleungeun kek ditewak sapuna. Si Bujil gempeur. Sabar Oneh, sabar. Ulah ngalajur nafsu ngumar amarah, apan cek ajangan oge. Nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan ulah kitu neh ulah kitu sing sabar sing eling istighfar aing teh kurang kumaha sabar kudu kumaha nya eling unggal poe teh waleh ngadaharan sabar daya robahna lan kitu patut nu kudu mikir mah yeuh sabar teh sok tinggalin ayeuna mah. Oneh ngadegungkeun tarang si Bujil tapi kang ngajedag ka tukang. Si Bujil ngahuleng terus ngajogo nangkep tuur. Kemali rek ka Nyi Oneh anu keur nulak cangkeng bari nyekel gagang sapu inyuk. Kuntuna kekerot nahan amarah. Bujil, hayo jawab rek kumaha sia? Neh Oneh, biuk akang rek ngomong lu bener ye. Sabab akang geus bosen hirup sangsara teh geus bosen. Geus hayang senang hayang kawas batur. Tapi kelanan ulah rusuh, sok diuk. Cek si Bujil ngomongna dari ayeuna mah. Geleger sada gelap tarik pisan ngaburi Nyai mata keung. Jap nu keur parea-area omong teh jempe. Nyi Oneh meungpeunan beungeut gek diuk badi nahan amarah. Cipanon bijil deui amak ka pegung. Guludug pauntuy-untuy. Hujan ngagebret keneh. Cilencang ngagulidag ari si Bujil. Ngadeuketan ka pamajikanan. Neh, akang janji dimimiti isukan merek usaha. Tapi ku akang can karong can aya wawengan. Nah kudu kana naon usaha deh. Ayeuna hayu urang badami nu bener. Urang silih tukeran pikiran, urang silih elingan supaya janji urang bareto jadi kanyataan. Pan bareto terek sapapait sama manis lain. Nyi Oneh kaupahan hatena. Tadina micin beungeut ayeuna mah nyang hareup deui. Renghat narik napas panjang terus ngomong deui. Kumaha kaya kahayang Kang Bujil? Akang bere bombolongan kudu kumaha atuh. Kuring mah teu hayang nyaho kumaha akang pokona mah sore isuk bisa dahar. Teu hayang nu lain-lain, teu hayang nurutan batur. Da heueuh naon ge kudu ngukur ka kujur nimang ka awak. Soal hasil jeung henteu mah eta mah kumaha nengnong wae. Cager nyagal midra ka beujeng nengnong carita anu judulna Si Bujil seri anu kahiji urang cekakeun euy ka dieu heula. Apunten samudae kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu kadua. Nuhun kana paratosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah